Jadi ulah nyebutkan Indonesia sedang terpuruk komo Kabupaten Pangandaran sakarat mah ulah keur dinetralisir ku Allah teh aura negatif rek diganti ku aura anu positif. Itu buat kan nyaho judulna ge dina muludan teh liuh rijakum minad dulumati ilan Allah teh nurunkeun Kanjeng Rasul teh tujuanna rek ngaluarkeun ayeuna jalma tina kasesatan rek kana hidayah, rek kana pituduh. Anu tadina tara daek ibadah dibawa kana daek ibadah. Jadi kanya Allah dina nalika rek dibersihkeun jalma teh sok dibere heula ka diruqyah jalma teh heula. Negara urang teh sami ayeuna teh keur diruqyah ku Allah teh sabab rek ngamunculkeun nyaeta nur kabagjaan di dunya wal akhirat. Jadi dinetralisir ku Allah teh ayeuna. Wa man kasurat dunubul abdi ma yukaffiruha mah Allah lamun dia mah manusia oh ya loba dosa urang teh aku mah teh loba dosa euy mau jadi masuk dosa urang beungeut nepi ka beureum kitu eta asa pada jadi dosa jarang wudu buah maneh teh